Bisi aya nu nanya sora kutu kumaha tadi sadana sora kutu teh tah nu kieu nya sora lauk apal didinya hah sora lauk ieu pasti asa teu geunah hate ya jawabanna ya bener ieu mah sacara edukasi supados karosan di dieu sareng mohon laras karosan remaja-remaji oge jadi tos apal pengetahuan sora kutu sareng sora lauk mohon tadi suara kutu di sadana naon tok bener 100 buat anda ayeuna sora lauk apal sora lauk tuh lamun dina kolam nya urang nyiapkeun naon parab aburkeun wur sora lauk kumaha ah nah eta sora lauk sora lauk lamun di paraban sok amang nya nuang leueuteunana eta sora lauk teh oh bisi engke wengi aya sora eta lauk ya tos kumaha cing apa hayang apa nu biana sora naon geus geus sabau geus sok nembe sora kutu sareng sora lauk abdi pantes ngageun eta ilmu mangga karesan aya keloas sareng nya daun puspa sok lagi lanya penasaran sora eta seprau barang nah pokoknya mah gitu we nya iya ada daun puspa ada keloas ti keluarga besar parompong muda PM oke mohon oh tidak ya Kak Bayu yo aha sakeda sakeda keluarga besar PM mangga Kak Bayu tarik des Bongko bisa wanget di gandangan daun puspa saya pisang lalu jadi hiasan tantosna ayah di taman daun puspa anu kuring hateran makin bedeling berang penting kantos pasini duaan anjana ngiring nyerengan di helaran kuku di sambaran kubang ngebara halalala ayo parompong muda Nusa jajan kebayun ayo
nanti